warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa wilujeng patepang deui sareng abdi Fajrin Dwi Agistiani dina acara Warta Sunda. Warta nu kapihatur nyaeta mikanyaah kana lingkungan sakola. Siswa sareng guru SMA Negeri Jatinangor parantos ngayakeun program jasa komunitas pikeun ngabersihan sakola dina dinten Jumat 10 Februari 2023. Kegiatan Jumat bersih ieu dirangkap dina tema mikanyaah kana lingkungan sakola. Siswa sareng siswi ngabagi-bagi tugas bari dibimbing ku guruna. Aya nu ngumpulkeun runtah, aya oge nu misah-misahkeun runtah organik jeung anorganik. Sabagian murid nu lian deui ngurus pepelakan kembang anu karek mekar. Aya nu nyebor tangkal, aya nu motong bagian kembang nu layu, jeung aya oge nu ngumpulkeun kekembangan nu geus garing jang nyen bibit. Guru kurikulum ngomong, tujuan ngayakeun kagiatan ieu teh nyaeta jang ngalatih murid ngarah bisa ngabiasakeun hirup sehat jeung sakaligus mikaresep kana pepelakan. Sakitar sajam eta kagiatan lumangsung, murid sakola tuluy ngabersihkeun leungeunna make sabun. Ayeuna sakola SMA Negeri Jatinangor teh katingali bersih, rapih jeung endah. Kapala sakola ngomong, lamun manehna ngarasa kareueus pisan lamun migawe bari silih gotong royong ngabersihkeun sakola. Alhamdulillah lingkungan sakola urang teh parantos janten langkung bersih sareng padamelan karasa hampang tur pikaresepeun. Sabab dilakukan ku sasarengan ku kitu teh ngawitan ti ayeuna hayu urang sami-sami lestarikeun kagiatan Jumat bersih ieu kanggo minggu-minggu saterasna. Sangkan lingkungan sakola urang ieu bersih, rapih, jeung endah saur anjeunna. Mung sakitu wae warta nu kapihatur. Amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.